Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa patepang deui neraskeun jejer cariyos si Buntung Jago Tutugan. Oge hatur nuhun ka para wargi sadayana anu tos satia ngadangukeun dongeng Sunda ieu. Atuh mudah-mudahan para wargi sadayana cing dipasihan kesehatan oge digampilkeun rezekina. Atur nuhun sateuacan anu kanu parantosan subscribe, like sareng komen. Mudah-mudahan kasayan para sadarek para wargi sadayana sing diwales ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang teraskeun si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Baharawi narajang Sudinta jeung Adasim anu ngarasa simpati oge ka Andi, tapi ari digoreheakeun kana kajadian baheula mah teu wudu. Manehna oge boga pikiran lamun Andi kudu dipaehan ayeuna keneh. Lantaran kamaranehna oge tangtu Andi baris nyieun balitungan. Kukituna maranehna oge sekrut milu narajang. Mireungeuh nu pating hariuk narajang teh pikeun Andi teu matak jadi seber. Sakicep manehna ngawangun gerakan marak mibing. Dua leungeunna nyarebeng-beng di kenca katuhu sarta putpet dipake nyerang kenca katuhu. Sukuna ditikalkeun ka hareup sedeng kuda-kudana tetep. Ukur gular-gilar saeutik nyinggahan lawan bisi ngabungohan. Tong pipilueun nyi cek si Andi sanggeus mireungeuh nyitar sia siga anu rek mantuan. Bari ngomong kitu Andi ngalalopkeun sirahna. Kilak yang hareup ka Baharawi anu teu kahembatkeun bedogna. Nu keur ngahembatkeun bedogna. Terang pulica. Kembang seuneu kaluar akibat bedog ditakis ku siku-siku. Kitu. Iga Baharawi kabeunangan ku leungeun buntungna hiu. Hiu bedog Sudinta rek meulah sirah di katuhu. Kilek Andi miringkeun badana dina gerakan bae kelek. Betrak leungeun Sudinta anu nyepeng bedog diketus ku leungeun buntungna. Sia jadol teh kelo teh. Sudinta ngagoak celeng bedogna ngaceleng serepet. Bedog Adasim datang ti hareup rek meulah sirah terang ditakis ku siku-siku. Geus kitu Andi ngeblesap ka kenca set ngayapak tina dihandap bari ngagunakeun jurus leret samak anu akibatna kasidah hebatna hapek pincurang Sudinta jeung Adasim dibabat ku siku-sikuna. Aduh sia jalol teh sia. Aduh. Memang dina padungdung ieu mah Andi teh leuwih loba ngagunakeun jurus-jurus warahan ti pamardaka. Montong ngadon pating alabet siga kuda ngamuk sia. Lawan ieu si Andi anak Kirais anu rek nagih hutang. Hiya sombong sia setan. Hiya Baharawi narajang deui bari ngabulang baling bedogna. Andi lain ngejat sumaona ngarobah kuda-kuda, tapi panona ukur gular-gilar ningali bedog lawan anu nyuruntul ngala sirahna. Gentak narik suku katuhu sajengkal sarta kilek ka kenca. Serepet deui bedog Baharawi nyemplong rek nyabat peheung, tapi Andi anu geus bisa ngukur panjangna bedog lawan ukur
ukur ngegiwar semungin sa bari ngadang heakeun sirahna. Hiu bedog Barwi datang di kenca sarta tungtung bedog rek ngalabeheung. Andi masih tetap dina posisina. Waktu tungtung bedog ukur sababaraha senti tina beheungna, Andi sakilap mapak pigelang lawan ku leungeun kenca kalawan tanaga sapinuhna. Sedengkeun kalawan dina kacapetan anu hese dituturkeun peureup, Andi notaukeun kana dada Barwi. Seleng bedog ngaceleng keduk. Awak Barwi ngajengkang katukang tekuat nandangan gerakan tapak jalan. Sudinta jeung Adasim anu bincurangna masih nyanyautan gentak ngarajang bebarengan. Tapi Andi anu lain tandinganana sakilat ngajeleng kagigireun Sudinta bari nyabetkeun siku-sikuna sarta jebrot leungeun buntungna nanggalangan dagor gado Sudinta anu mamalana lain dikira. Sudinta ngoceak bari ngadangkeun bret gerakan cakar heulang. Andi ngajambret kana beuteungna. Kebut bae Sudinta labuh. Gadona asar hujan. Geus kitu Andi ngagentak deui kagigireun Adasim anu awakna doyong alatan pangadekna nyamos. Dengan tapalah dipelentrang sirah Adasim jadi korban siku-siku cekuk. Kekemplong Adasim ditejeh akibatna Adasim labuh nepi ka cungkir jumpalik. Kubuk tah bedog teh Barwi. Cek Andi bari ngalungkeun bedogna ka Barwi anu geus hudang deui. Gentak bedog dicokot, tapi kalawan teh disangka-sangka eta bedog teh sakilat ku Barwi dibalangkeun ke arah Andi. Awas Andi, nyitar siah ngagorok bebeang bejaan. Sabab manehna mireungeun Andi siga balanga. Congona bedog nu seukeut lempeng nojo dada. Kalawan make gerakan ulin madi dina ulin Cimane Buhun, Andi narik suku kencak 40 derajat. Lain deui kagetna nyitar siah jeung Barwi harita. Ningali kahebatan ini, kep tonggong bedog teh dicapit ku dua ramu. Hahaha, pelajaran kahiji Barwi. Cek Andi bari mangpekkeun deui bedog Barwi. Oge kacida tapi senadina mewak bedog mah kep perah bedog ditewak. Nah lain dicapit siga kuring Barwi. Andi ngecek motong somong sia setan. Barwi langsung nyuk ngahambatkeun bedogna sakaligus nyasar tilu sasaran datang ti katuhu ngala cangkeng. Andi gawat narik suku kenca sok. Bedog anu tadina poos teh ngahiuk di kenca nu di alana beheung. Lep Andi ngareunteut. Andi geus bisa nebak datangna bedog anu satuluyna manehna ngangsrod dua lengkah dina gerak Cimane Buhun. Barwi anu geus bisa ngirong gerakan lawan gentak ngarobah arah bedogna ayeuna mah ngalah cangkeng. Andi rikat cingkrak tang. Siku-siku dipake nakis dayak-dayak. Barwi kebawa ku tanagana sorangan. Bedogna manceleng deui crot leungeun buntung Andi. Neungol pisan kana cuang. Waduh. Andi can puas cedak. Dampal sukuna nganca gado. Cedak deui leungeun buntungna kana numbuk dada. Teu daek. Daek Barwi kudu labuh dua kali. Waduh. Barwi batuk beri nyepengan dada anu asarmu getih ngucur tina liang itu. Sudinta anu geus eling deui ningali gegedugna ngajoprak. Sakilat narajang ku bedogna. Hiu kadengi bangbaraan. Andi ngegentak nakisen siku-sikuna. Trak
Andi bedog dicapit kusi-kusiku dina jurus capit hurang. Awak Sudinta anu posisi narobah waktu Andi murilitkeun siku-siku jadi nyengeyeng. Kalawan sakilat Andi ngabenturkeun leungeun bentuk buntungna geus teu bisa disingkahan deui. Leungeun buntung Andi ngakejeret neungal pisan kana sirah kana carehamna. Cedak. Aduh, kontan tina sungutna kaluar getih dibarengan ku sababaraha huntu anu coplok. Can Bahrawi anu harita geus hudang deui maksakeun seuri. Sugan mah sia. Maneh kudu dibere ieu. Pamiarsa Bahrawi tetela geus ngaluarkeun pecut. Jangetna anu dijieun tina buntut munding sarta leutik ipis lir silet anu lamun tumiba kana awak teh tangtu bakal ngabalukarkeun tatu lumayan. Andi memang geus ngarasakeun kumaha hebatna eta pecut. Sakilat masang siku-sikuna malah ngareupeun dada. Membahana saya sugan mesah ini setar membahana sora pecut anu mubeng di luhur matak beres kana kekendangan. Sor Bahrawi kaula mah ngejat najan satunyang beas ceuk Andi dina posisi anu sayaga. Pecut disada deui siga nu ngahaja ngaruntageun hate lawan. Hiu tungtung pecut disapetkeun deui meuli beheung kilak. Andi ngabalieurkeun sirahna bari rikat nyebetkeun siku-sikuna. Kuriwa peunang kabeulit. Cul siku-siku Andi getak ngaranjang dina gerakan gelap ngampar 7 runtuyan. Tenggelan geus teu bisa dibendung deui ngahanca awak Bahrawi anu balokarna kacida rongkahna. Bahrawi nepi ka ngoceak sarta badana ngajenggang jauh ka tukang anu saterusna labuh nepi nang karak bengkang bari ngutahkeun geuti. Waduh. Kurila kareret ku juru panon Andi. Aya nu ngagurilap. Sat Andi malikeun badana 80 derajat si horeng Sudinta anu daya tahana mah lumayan oge geus narajang deui ku bedogna anu nyempong ti katuhu rek nyasar palipisan. Suruntu bedog Ardasim anu ngadadak datang ti tukang anu ku Andi kat ditenan sabab manehna keur fokus kana panarajang Sudinta anu sakali ieu mah estuning teu bisa dianggap enteng teu antara parah deui. Bareng jeung ngagedebutna Sudinta sabab bedogna katakis kusi-kusiku anu saterusna leungeun puntung Andi nyayang kana gadona. Ditukangeun Andi oge aya nu ngagedebut bari aduh-aduhan barang direret si horeng Ardasim anu tadi rek ngabongohan geus ngajoprak. Dina pepeuteyanana nancep pesobati anu ngajadikeun Ardasim mandi getih ngan teu matak hariwang. An teu matak hariwang teh sabab peso teh nancep teu ambles sakabehna. Andi kaget. Rek ka Nyi Tarsiah kasampak keur ngagelenyu terus nyamperkeun kau kana balati anu ditancepkeun dina leungeun Ardasim. Sat dicabut ku Ardasim ngagelung. Teu sirikna gagaulan teu kuat nahan ka nyeri. Kurang ajar siah tuman rek ngabongohan Andi ceuk Nyi Tarsiah bari imut ka Andi.
Heug belati anu lamokot teh diulas-ulas kana baju Adasim. Sirah Adasim dijengut buukna. Rek naon nyai? Andi nanya pinuh karara saruas. Dipencit ku aing mah. Tuman jalma kieu mah. Manehna tadi rek nyieun petak kurang ajar ka kaula Andi. Ceuk Nyi Tarsiah bari nekenkeun tuurna kana walikat Adasim. Sedeng leungeunna rek digeresekeun menjit Adasim. Teu hade nyai. Lain peta jawara ngandasa musuh nu geus teu walakaya mah. Ceuk Andi bari rikat nongtak leungeun Nyi Tarsiah. Ohara pamirsa eta Adasim dianggap hayam. Sugan mah Bahrowi anu ngabogaan daya tahan anu luar biasa manehna ngajulung gunung hudang ngarasa geus teu mampu pikeun yang hareupan sarta dilimpudan rasa kasieun sabab Andi geus pasti bakal moal mere ampun kana kajahatan manehna anu geus mateni Ki Rais. Pelecet wae manehna lumpat teu malire deui ka Sudinta jeung Adasim anu masih ngajoprak ngabecir ngeberung ngasruk kana jemetna rurungkunan. Itu si koplok gemes aing. Ulah kabur sia Barwi ceuk Andi bari rek udag ngan kabat lantaran kaburu dijewang ku Nyi Tarsiah. Keun bae nu kabur mah Andi. Ieu mah nu duaan orang beresan lumayan huluna oge. Ngeunah sigana najan teh dikecapan oge ceuk Nyi Tarsiah bari sok nyebut deui belatina nu tadi diselapkeun dina cangkengna. Ari Nyai meni aya ku keukeuh kop atuh ari hayang teuing mah mencitan mah mun ulah hareupeun kaula ceuk Andi bari rek ngaleos. Ngadenge kitu Adasim anu geus teu walakaya langsung cengkat anu saterusna nyuu. Ampun Dimas teu dipeparin hirup mamang mate. Aduh ampun Adasim nyeritana di barungku humarurung. Sia hayeuna nyembah minta ampun tadi mah sia kaing rek ngahinanya make ngaragamang segala Nyi Tarsiah anu amarahna ngasih ngagedur ras kana kejadian tadi bae eta Adasim tadina mah kasandingan ku si Mang Lekok teh cigana sok main gurumang garamang atuda tepak deku bari leungeunna ngadengkek Adasim bari balati anu masih dicekel bener-bener nunggal jangga beheung Adasim. Andi anu tadina hayang nyaho kana ucapan Nyi Tarsiah nahanya atawa ngan saukur ngagos ningali balati anu geus mageresel teh rikat nahan leungeun Nyi Tarsiah terus dibetot najan Adasim salamet tapi teu wudu. Ari beheungna mah tetep rada ka turih ngan untungna kana urat nadi atawa ngagerong atawa genggerong sakitu oge geus cukup pikeun Adasim ngalengrak kapiuhan. Sudinta anu tadina ukuran hep-hep ningali Adasim rek dipencit mah leuwat nyamperkeun bari ngorondang. Ampun Dimas ampun amang nada dihirupan mamang luaan mah darma nurutan parentah. Ampun aduh Sudinta oge sarua sanuk-sanuk minta ampun. Heuh sia tadi mah kaing taya rasasan najan aing minta ampun ge pokna bari sukuna mah geus jengke-jengke bari rek dipake ngejejek sirah Sudinta. Tapi Andi ngahulag sanajan teu pok nyarita
tapi Rinat panona ngegambarkeun ka teu panujuan. Mamang mah dalma nurutan, dalma nurut parentah Nyimas. Sudinta ngomongna siga anu muriang datang tiris. Ayeuna sia ngomong kitu teh. Tadi mah ka aing teh maneh doko-doko we sia. Cek ni Tarsia bari rengah peranjuk nahan amarah anu teu bisa kedah. Keun bae Nyai. Da memang bener maneh nama ukur di parentah. Da ulon-ulon nama si Bahrawi. Andi meper nafsu Nyi Tarsia. Andi mah teu boga cendao. Sakitu harita ku jalma-jalma ieu rek ditandasa masih keneh ngabela. Cek Nyi Tarsia bari mendelek ka Andi. Petana murang maring naker. Sanes mang meunangkeun, tapi kudu bisa ngebedakeun mana nu ukur dharma parentah, mana nu jadi ulon-ulona. Andi mah loba codekana. Kabeh oge sarua jahat. Hampuraeunana geuning. Tah buktina si kunyuk teh rek ngadodoho lamun teu kanyahoan ku kaula mah. Andi teh geus tangtu kabongohan. Nyi Tarsia bari ngedilak galak ka Ardasim. Jadi kumaha maksudnya teh ayeuna Andi geus beak tengkak ku ieu wanoja anu galakna lir mau diganggu anakna. Nya keukeuh we kuring mah rek nunggal jangga ieu 2 mangkeluk. Aduh, ampun Mas, ampun, mamang teh betah keneh ku melenang Mas. Sudinta acong-acongan. Ari Ardasim mah sigana geus teu kuat nanaon sabab tatuna kacida parahna. Jaba tadi beheungna geus radang abarewek. Saeutik ku balati manehna mah geus teu inget-inget. Andi mah teu panuju pantang pikeun Andi nandasa anu geus teu walakaya. Cek Andi. Lemah Andi mah sabodo teuing ah. Nyi Tarsia ngacengkat ngaleos anu saterusna ukur nyarande dina tangkal jeungjing. Manginta Asim heug ayeuna mah ku kaula di hampura sok sanajan Andika duaan milu andil kana naon anu tumiba ka kuring jeung bapa kuring baheula. Anggur mah eureunnan kajahatan anu ngarugikeun ka pepada manusia geus waktuna tarobat. Geus we Bahrawi mah teu kudu dicampuran deui. Cek Andi bari terus ninggalkeun Ardasim jeung Sudinta tuluy nyampeurkeun Nyi Tarsia. Hayu urang uih. Dupi Nyai teh bade ka mana? Andi melong. Nyi Tarsia anu masih jumotrot teu panuju kana sikap Andi. Lamek Andi mah pokna deui. Sumuhun hayu urang wih. Andi tedek ngalayanan. Tarsia teu nembalan manehna ngungkug balik arah moal tulus ka Ciaro. Salarasna bade ka mana atuh Nyai teh? Nah bet tiasa pendak sareng Bahrawi. Nyai weh ngadengena oge. Tarsia galak naker. Nah kedah nyebat naon atuh tembal Andi. Nyebut we atuh ngaran. Da jalma teh boga ngaran. Nyi Tarsia tak tereugeus nyaritana. Duh saha teh atuh nya bethilap Nyi Tarasi nya jenengan teh. Cek Andi dikitukeun teh Nyi Tarsia anu memang boga adat kulit bawang langsung ngamuk. Sangonahna ngaganti ngaran batur teh dasar bun. Tarsia teu kabat tadi nama pasti rek nyebut buntung ngan sieun meureunan. Emot ayeuna mah Tarsia cek Andi bari seuli mesem.
Geus kitu mah nyi Tarsia jempengan pelecet teh lompat mihelaan Andi. Tapi kakara oge kana 10 lengkah sageureun terus ngereret ka tukang. Sindik Andi keur nempokeun Tarsia. Tarsia ngagupayan mere kode sangkan Andi gancang lembangna. Atuh pelecet Andi teh nyusul da samarukna aya naon. Tapi nyi Tarsia ngadon lompat deui. Geus rada jauh teh. Eureun deui kitu we pamolahna teh. Aya kasabaraha kali antukna mah Andi surti. Yen nyi Tarsia teh ngajak heureuy. Nya saterusna mah ieu 2 jalma teh pating jorelat siga budak anu keur ulin ucing-ucingan. Rempegna kakayon teu wulu matak hese pikeun Andi newak nyi Tarsia. Tapi lila-lila mah gep we. Tarsia teh katewak dicarak leungeunna, tungtung nama duanana eureun. Ngareureukkeun kacape Andi nyarane dina catang sedengkeun Tarsia gigireunana. Pamirsa waktosna sae pamirsa sadayana cag dugi ka dieu carios di buntung jago tutugan enjing mugia kasamper deui tina kaayaan sehat walafiat. Abdi atuh Mang Oded saparakanca ngahaturkeun nuhun kana panglojongna ieu dongeng Sunda di Okib channel. Atuh tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.